ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Dina video tadi ngajelaskan bahwa yen parduna wudu teh aya 2. Hiji ngumbah wajah, nu kaduana ngusap lengan 2 dugi ka sikuna, sakumaha dina tayamum. Cik eta teh bener atanapi henteu, hayu urang tingali dalilna tina Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat kagenep. Didinya ayat kalimat wamsahu biruusikum, anu hartina sapulah kepalamu atanapi usaplah kepalamu. Keterangan sanesna hayu orang tingali dina kitab Bajuri halaman 51 karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Didinya Syekh Ibrahim Al-Bajuri ngajelaskeun nomor kaopat dina fardu wudu teh nyaeta mashu ba'dir ra'si, ngusap sapalina tina sirah.